dareulekeun ku sia koploknya ya. Lain naon anjing ningalikeun nya kasipatna Pak Dedi aing mah heran aing mah. Bener aing mah. Maneh namanya ya loba nu ngalaporkeun, loba nu ngahujat, cicing we anjing. Heranna aing kitu tah ka Pak Dedi teh nya. Lamun mun aing kitunya geus dihujat, geus dilaporkeun ku mubari jeung aing bener. Jigana ku aing geus modar eta jelema jigana ku aing mah nya. Jujur aing mah. Da ngarasa jadi balana bener di mana salahna pan aing pan kitu make diharujat kitunya. Mun aing ieu mah ku aing mah geus goblok dah. Dihajar ku aing mah tapi ningalikeun ka Pak Dedi mah lain anjing. Pak Dedi mah santai we. Aduh aing mah hayang aing boga sifat kawas Pak Dedi kitu tah. Teu emosian kitu aing mah. Keukeuh aing mah can bisa euy. Aduh tapi cek aing mah kieu ayeuna mah. Nu penting mah saria teh ngararopi we meureun kitu nya. Da jigana ya Pak Dedi teh akibat ku kalem jeung santai teh ku loba ngopi Pak Dedi mah jigana teh. Mata kasararia wayahna weh ngopi heula cek aing mah. Sakitu we teh aing malah gobloknya. Cik hayang nyaho kumaha pamadegan sia anjing.